Ieu teh naon Kang Ajo? Ieu buah pai, Buah naon ieu teh sebutna teh lah baheula teh naon? hangasa. Tah eta hangasa itu. Hangasa teh ngeunah baraya ieu teh. Amis ieu teh lamun geus asak mah. Tuh, buah nanti kitu tah. Tah buahna teh seperti ieu baraya tah. Nah, tah seperti ieu tuh. Buahna teh. Segitiga ya, segi naon lah. Enak ieu teh. Amis baraya. Mantap. Tuh Kang Ajo. Wah, coba Kang Ajo cobian di Lebok Kang Ajo. Ngeunah teu? Enak keneh teu? Da baheula mah ngeunah. Anggar ngeunah bisi rubah Kang Ajo. Da baheula mah pan tahun baheula gitu nya. Ayeuna tahun ayeuna biasana sok rubah. Jadi perputaran zaman, perputaran waktu gitu nya. Bisi rubah rasa gitu. Ternyata masih ngeunahnya. Rasanya masih tetap amisnya. Heuh, tah baheula mah aya perubahan pasti baraya. Soalnya baheula mah pan ieu teh tara digemuk jadi make gemuk alami, tah ari ayeuna pan make gemuk organik, make gemuk ieu, make gemuk di tokonya. Pare sagarupa oge. Baheula mah kolot baheula pan tara baraya. Jadi rasa teh murni. Ah, ini nih buahnya. Wis, keren nih buahnya. Jadi remuk-remuk hidung. Manis ieu teh. Tak kitu baraya. Beda jeung baheula aya perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan situasi baraya. Tah, geus ngaranna geus. Geus. Boga. Ngadat wae. Di ala-ala naon. Edan.